jelema murtad kemudian boga anak ya status anak nakumaha wa waladul murtadi ari anak jelema anu murtad ini naqada qablaha au ba'daha lamun kain ikod kabundel kejadian i anakna memeh murtad atawa entas murtad wa ahadu abawahi muslimun salah sahiji bapakna muslim wa muslimun Islam Zaid jeung pamajikanana agamana Islam kemudian Ki Zaid murtad kabeneran ieu pamajikanana keur hamil atawa Zaid jeung pamajikanana kagamana Islam kemudian memeh hamil pamajikanana Zaid murtad ta eta teh anak nu memeh Ki Zaid murtad can aya atawa ketika Ki Zaid murtad geus hamil atawa ketika Ki Zaid murtad nyada geus lahir kumaha eta kos kitu tetep anak nama muslim bae sebab salah sahijina Islam murtadani atawa Ki Zaid jeung pamajikanna murtaduanana Zaid jeung Nyi Sarwiti rumah tangga kemudian Ki Zaid jeung Nyi Sarwitina murtad waris hade di dunia khususna Indonesia khususna pisan Tangerang terus mulai loba anu diberean duit cala anu gerakan di zaman LB Murdani ya supermi ya duit dan lain-lain sebagai kuari duit dan lain letik-letik duit aya anu dibere 10 juta aya anu 50 juta aya anu 100 juta di Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang aya anu geus dibere 100 juta diterima asup Kristen na'udzubillah min dzalika min dzalik aya diterima 100 juta ajunya meuli imah terus we jangan ke gereja tapi di imah salat Allahu akbar ke paminggu ke gereja ke di imah mah salat sia kunaon kikian zohir dong usaha seh enggak aja nek mah zohir ke gereja lah harara jasa usaha ieu hese aing mah tetep hatena mah Islam aing ka Allah tetep di jero gereja ge aing mah Allah-Allahan ieu terus bae aing mah tah ngan aing mah ka gereja teh aing mah duit 100 juta doang ke bulan hareup ge datang deui ge 100 juta ieu geus bae pokona mah teh kumaha kos kitu wallahu alam aduh Gusti Allah ini Indonesia aya Tangerang mah Tangerang ulah jauh-jauh Jakarta, Semarang, Yogyakarta ulah Tangerang geus mulai. Aya anu dibere beas doang rutin tapi tetap kuat. Aya anu dibere duit 10 juta tapi tetap bae kuat. Aya anu dibere duit 10 juta keluar tina agama Islamna. Di Tangerang ya. Aya anu dibere 50 juta, aya anu dibere 100 juta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل لن ucapakan afala yuqbalu islamu ora den tarima apa islame kullun in irtada ila kufrin khafiyin lamun murtadiya kulun maring kufur kang samar kazana dia ketika ya kufur kang bangsa zindiq wa batiniyatin lan kang bangsa batin waladul murtadi lan utawi anake wong kang murtad ini naqada qabla lamun narima kabunda iya walad
qabla ing dalam sadurung ridah au ba'daha tawa ing dalam sahusana ridah wa hadwa bawahi muslimun lan utale utawi salah suci bapa biang rorone walad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim au murtadan ya tawa iku kang murtad garone fa muslimun maka iku kang muslim wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam kaul suci utawi murtadun ya iku kang murtad wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam kaul suci kafirun asliun ya iku kafir kang bangsa asal kudu ngucap ingsun al-azharu murtadun utawi kaul azhar iku kang murtad wa naqala al-iraqiyun lan menukil sapa ulama kang bangsa Iraq al-ittifaq ing narima mufakat ala kufrihi ing atase kufur walad wallahu alam utai Allah iku kang maha uninga iku kang maha uninga urang masih keneh ngabahas tentang murtad di mana aya hiji jelema lalaki atawa awewe ngucapkeun bahasa anu kaluar di agama Islam tepuguh tegaru mengucapkan bahwa Pangeran Teh Isa murtad Kristen tepuguh tegaru boga keyakinan nu diucapkan kunyana Pangeran Teh Matapoe Pangeran Teh patung makhluk murtad lamun aya jelema anu murtad maka kudu dilaporkeun kanu berwajib bawa ka kejaksaan diintegrasi bener atawa henteu murtadna ketika manehanana bener murtad wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati wajib dititah tobat wajib titah balik deui agamana ka agama nu bener yakni agama Islam kita maca dua kalimat syahadat deui Masya Allah pohara ialah lamun di negara Islam di negara urang mah jelema nu kafir nu murtad titah balik deui ka agama Islam lamun ku pemerintah kita balik deui ka agama Islam manehanana tetep keembungeun balik deui tetep betah ku kayakinanana aya di agama Kristen atawa Katolik Protestan Buddha Hindu jeung sajabana embungna balik deui tetep berek di agama eta fa in asarra kutila bunuh ya Allah ya Rabb sebab nu kos kitu teh eta teh penyakit bahkan kudu dileungitkeun di awak urang aya virus-virus leungitkeun selagi masih kena bisa obatan suntik geus teu bisa diobatan disuntik sinar aya batu ginjal ya teh sinar aya batu diempedu sinar tembak geus teu bisa disinar bedel piceun ginjalna
ganti ku ginjal babi. Ginjal nu akur jeung manusia ginjal babi. Mendak dipermasalahkeun kumaha lamun urang boga penyakit ginjal. Kemudian geus teu bisa ditangani ku medis melalui operasi sinar maupun bedel kecuali diganti ginjalna. Ganti ginjal ku ginjal manusia deui masalah ieu mah ku ginjal babi. Bedel ganti ku ginjal babi biasa di kaput deui boleh lah make kaput karung sot. Teh kumaha permasalahanna selesai dina kitab geus dibicarakeun. Tuh kan tulang anu akur teh kan tulang ua-ua. Tulang babi ge sarua. Karena memang aya unsur-unsur Yahudi mah kabeneran aya nu akur. Nah ieu mah keur carita. Tah penyakit menurut medis ya piceunan obatan abeh mulus di negara lamun aya kafiran moal mulus kajen kukumaha patarik-tarik. Terus apa tarik-tarik? Hiji hayang nyeun masjid, nu hiji hayang nyeun kelenteng. Ribut. Nu hiji hayang nyeun mushola, nu hiji hayang nyeun gereja. Ribut pasti. Nu hiji hayang nyeun majelis taklim, nu hiji hayang nyeun jang pengajian Kristen. Kitu bae terus salilana. Nu hiji agama teh ngaharamkeun ngameunang ngawajibkeun make jilbab, haram lamun rurumbayan kos kuntilanak. Nu hiji ngakudukeun, ngaulahkeun make jilbab, patarik-tarik. Patarik-tarik terus. Nu hiji ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun minuman. Agama nu hiji nggak boleh nggak menang. Agama nu hiji Islam nggak teu menangkeun judi, agama lain nggak menangkeun. Patarik-tarik terus moal aya beres. Moal aya beres tapi ieu lamun urang ningali di Indonesia sakieu rapihna. Beda-beda agama tapi hirup rukun. Masya Allah. Dihijikeun secara batin ku Al-Qur'anul Karim. Zahirna make Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gagah teh bineka. Dari Sabang sampai Merauke ngahiji. Wahara eta. Ya Allah, sabaraha pulau dihijikeun. Kuari deuk diacak-acak deui. Baheula Bung Karno mah deuk dihijikeun negara teh bahkan lain sakitu Malaysia deuk dihijikeun jadi Indonesia. Terus kana jadi stop we kuari mah malah diwilah-wilah. Pemikiran nu baheula jeung nu ayeuna can lila can saabad-abad acan geus berbeda. Tapi tetap masih kene kerukunan aya. Mantap dicontoh orang Amerika ka Indonesia, orang Inggris ka Indonesia, Jerman, Jepang deuleu korukun amat sih. Di mana mah ribut, asa permasalahan leutik, ekses leutik mah jadi ribut, tapi di Indonesia Masya Allah keributan ditarompok kunyana orang bodoh orengan. Jadi kahayang. Jadi orang bodoh teh bagus eta kos gitu. Geus bantu orang mah geus jadi hirup jelema bodoh teh alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat teh ku bodoh mah tentrem. Teu nyaho di presiden keur boga naon keur kumaha ieu ngalaksanakeun teu nyaho. Tanya coba kanu ngaji di dieu sedang apa yang sedang dilaksanakan oleh presiden kita Jokowi. Oh nyaho. Malah anu nyaho. Coba rencana naon bupati urang. Rencana naon bupati urang bae untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Teu nyaho. Ora weruh. Ya wis lah wong odob-odob bae. Ya diodob-odob. Tapi tentrem. Tanyakeun ka urang Kabupaten Tangerang, urang Ketos, urang Putat, urang Pasar Kemis doang nu pinter mah.
APBD Tangerang sabaraha ohnya. Kemudian untuk PNS berapa, untuk pembangunan berapa, ABT berapa, hating teu nyaho. Ieu mah make hating. Geus pamungkasan paneta mah make hating teu nyaho. Masya Allah. Eta kan ngaranna odob. Tapi tentrem. Kita nikmatilah bodoh kita. Sehingga jalan tadi bangun, iya tuh masing-masing baik. Kajian teing sekolahan rubuh, iya tuh nafsi-nafsi. Tuh masalah teiku bodoh, tentrem. Mentak orang luar negeri teh ke orang nyorot bagus amat dengan label bodoh bisa tentrem. Ya tuh bodoh baik. Bodoh di orang memang kumaha gitu. Mana bodohna? Seorang presiden anu paling di alam bahasa Inggrisnya cuman Gus Dur. Berarti kan bodoh. Anu lain-lain mah bisa bae bahasa Inggris, tapi kan teu paseh. Bahasa Arab teu paseh. Tapi Gus Dur bahasa Arab paseh jasa. Nya nama bahasa Arab Baghdad paseh, bahasa Arab Mesir paseh, bahasa Arab Mekah paseh Gus Dur mah. Mun di Mekah kos orang Mekah, mun di Baghdad kos orang Baghdad. Kitu kene Inggris kan aya dua rupa, Inggris Amerika, aya Inggris. Gus Dur mah di Amerika pakai Inggris Amerika, di Inggris pakai Inggris. Kakarak hiji doang, ketika ka Jawa pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesiana paseh. Nah, presiden urang ge palalinter tapi titah bahasa Arab coba. Kuari Jokowi titah bahasa Arab palingnya nyaho ye. Naam. La. Presiden lapar. Naam. Presiden haus. Naam. Bayarin dong presiden. La. Ayo. Artinya bodoh kan berarti tidak menguasai. Lamun baheula Bung Karno boga bahasa nu paseh 7 bahasa di dunia. Paseh 7 bahasa. Masya Allah. Lain letik jelema. 7 bahasa, bahkan bahasa 7 paseh. Encan mejeuna cara nu mahi ku ari. Nah, ieu berarti kan ieu mah carita bodoh. Boro-boro urang lembur cacakan para inohong nu di luhur menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab henteu. Menguasai bahasa Arab jeung Inggris, bahasa Jerman teu. Menguasai bahasa Jerman, bahasa Jepang teu. Tapi pan Bung Karno mah ka Inggris pakai bahasa Inggris, Arab pakai bahasa Arab, kemudian ka Uni Soviet pakai bahasa ditu, kemudian Jepang pakai bahasa Jepang, Jerman pakai bahasa Jerman, Belanda pakai bahasa Belanda. Kumaha coba? Masya Allah, mantap pinter Bung Karno teh sehingga bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke. Eta teh cuman lambang horeng di jero nama aya Al-Qur'anul Karim ngan encan anggeus sebab loba permasalahan nah ieu keur carita ye moal anggeus di hiji nagara lamun berbeda-beda sebab eta penyakit urang kuari cicing di negara Indonesia ndek ieu penyakitna aya Buddha, ndek ieu penyakitna aya Hindu, ndek ieu penyakit aya Kristen. Jadi orang teu berdiri sendiri. Mantak geus we urusan agama dicekel ku para inohongna masing-masing, ku para pembesar, kiaina, kepalana, urusan negara kakara didemokrasikeun. Kiai cara kitu bener tah henteu? Wallahu a'lam bissawab. Pokona urang mah kitu bae heulana. Sakitu bae da geus, jak kitu kaayaanana. Betah baik kieu terus kieu teu betah atuh urang perang tak naon emang siap perang yo boro-boro ndek ngebentuk negara jadi negara Islam nu tarohanana nyawa mun paeh berarti sorga cacak-cacak awewe diperebutkeun demi itil eta teu kira-kira di Indonesia mah ambo budak berani taruhana nyawa teu kira-kira badatan. Nah demi limbah demi dunia atau kobo ieu deui demi surga lamun geus derna saha nu mundur atuh mah kumaha kitu ngan kulantaran encan wejeuna kebe lalaunan ke di deuleu situasina
cerita urang ngaji ngan sekadar dibaca diartikan dilaksanakan mual sebab naon andai kata urang ngalaporkeun anak urang bae atau tatangga urang bae kawauh urang misalnya lapor ke kejaksaan ada apa Pak lapor Pak ya bahwa tetangga saya yang bernama Khalid murtad dia Pak lu kenapa ngelaporannya begitu atau itu mah udah biayain aja enggak Pak coba mohon ditangani kagak ada duitnya itu mah enggak usah dilaporin udah gitu mah udah keyakinan mah enggak usah enggak ada duit laporan ke sini yang harus ada iya kan gitu nah lamunnya dilaporkeun kanu berwajib diintegrasi manehna tetep baik nyicingan di agama na yane murtad kutila bunuh kuburanana teu meunang dihijikeun jeung kuburan muslim haram hijikeun jeung kuburan para murtadin lamun nyana setelah ditanya teta naon kitu ngaranna dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam de wa in aslama soha wa turika nyana asup Islam deui ternyata cek jana bener kurakeur kapengpeureman mata hate orenganan keyakinan pangeran teh itu Tritunggal atau patung jeung sajabana salah orang pangeran ma allazi khalaqas samawati wal ardh sah maca dua kalimat syahadat wa turika anta wakil cek sakal malayu kubalu islamu in yartada ila kufrin ghafiyin teu bisa diterima Islamna seseorang baik lalaki maupun awewe nu murtad lamun murtadna ila kufrin ghafiyin kana kufur ghafi contohana kazana diqati kos kafir zindik mah kafir anu lahir nama Islam tapi batin nama kafir Masya Allah may yazharul Islam wa yukhfil kufr zahir nama Islam horenganan keyakinan nama kufur ai di zahir nama biasa bae sumuhun dauh mun keur nyaritakeun Islam atau Islam biasa tapi horeng di jero hatena mah kayakinanna bahwa pangeran teh lain Allah atawa boga keyakinan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain rasul teu percaya atawa jana boga keyakinan bahwa di agama Islam teh diwajibkeun salat atawa eta minuman keras teu naon kitu ngaran teu haram zina teu haram tapi nyana ieu nyumput zahir mah tetep bae Islam rapi bahkan make kopiah bagus jasa kopiah ge pang mahal kopiahna bagus bajuna bagus calanana bagus kendaraanna bagus Masya Allah horenganan jero nama kropos horeng beleumeun Allah urang ngeri lamun gos gitu urang lamun ngaca bagus amat ya awak sakieu mah aing kasep sakieu mah aing geulis sakieu mah aing perlente bagus jasa kapinteran aya dan lain sebagainya aju bagus bajuna komo make jas pohara jasa dasina sepatu lagi geus tanding Masya Allah boga kendaraan mewah tapi horenganan batinna mah batinna teu percaya ka Allah horenganan bakal jadi suluh neraka naudzubillah min dzalik urang mah ngaca Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi jampe ngaca Gusti sakumaha Gusti ngasepkeun jeung ngabaguskeun kana dedeg pangadeg abdi pangkasepkeun hate abdi Gusti jang naon dedeg pangadeg jeung rupa
kasep jeung gagah aya HTT kasep diantarana air rupa kasep dedeg pangadeg HD tapi di jero hate hayang korupsi paneta ngaranna beuleum jang naon Gusti ieu awak sakieu mah perlian teh bagus kasep di deleuna dihareup sieun digigir lenggig bagus we pokona bae mah geus eueuh cawadeun we horenganana di hatena mah beuki zina naudzubillah min dalik beuleumeun Allah urang lamun neuleuh zahir doang mah kuari neuleuh zahir setiap urang ka kota ka perkumpulan nu dideuleuh teh zahir bae geulis sama tuh si budak Karawangna di mananya mulai nomor HP-na sabarahan coba-coba ku engke di HP neuleuh zahir kapagi deui jeung lalaki kasep amat teh si jelema urang mana neuleuh urang selalu neuleuh teh zahir bae sebab pagawean urangna pagawean zahir ketika urang sering ngurusan batin ngalalempeng batin anu tadina can menuju Allah secara mulus dikaallahkeun secara mulus dimurnikeun diikhlaskeun diusahakeun terus be per hari ketika manggih jelema engkena nu dideuleuna lain zahirna batin sebab pagawean urangna batin ketika manggih jelema kasep amat tasinya wallahu alam batinna eta budak bagus dan teu sebab pagawean urangna batin duh ketika deuleu jelema geulis amat tasi nyawa hatena geulis apa henteu sebab urangna boga pagawean batin kos jelema tukang kawin eta teh pikirna ka dinya bae mun manggih awewe ih bagus amat jerona kos kumaha nya kabayang we kujana potonganna panjang apa bulet gitu maksudna teh jadi eta pikiranna kos kitu bae jadi sapikiran nu mantak lamun aya kiai asana geus eueuh batur amat kunaon eta ja kiai mah ambalayah ja ustad mah ambalayah anu neuk diprofesorkeun ambalayah doktorkeun ambalayah dokter andes mah komo beuh ngalidak tapi kunaon ngomongna asa geus eueuh pibatureun ieu teh jangka Allah teh batinna nyana nempo sieu lain situ lain itu kan sekadar kukumpulan di partai mah bau ambalaya ngalidak ngaloyah bahasa pohara atau bahasa ngas ngaloyah teh bau blok dipantau blok di juru ngalayah di tengah imah bau ke jalan-jalan geus teu kawadahan eta sekali itu ngebatur di partai ambalaya ngebatur di organisasi ambalaya tapi nu ngebatur jalan ke Allah anu ikhlas mun magahan ngaji ikhlas mun silaturahmi ikhlas mun sedekah ikhlas mun sagala rupa ikhlas ieu ngeunaheun diajak berjuang nage lantaran ikhlas kadua ti Allah duniaan agungan mulian hiji we Allah ngeunaheun diajak berjuang tapi kan saha mantap keung pibatureun nu ditempo batin tuh sapikiran kan jelema teh tah ieu urang lamun kuari mah mikiran dedeg pangadeg awak bae papakean we neuleuh batur ge kitu bae rapih amat bagus amat hebat amat kitu bae lamun urang kuari teh dunia bae neuleuh batur ge dunia bae aing sakieu situ sakumaha ka ukur ku aing kajen kumaha ge da budak sabere tukang baso dibeli jeung huluna ku aing atuh ngukurna ka tukang baso eta teh kan ukuranna mun dunia kos kitu bae tapi lamun urang ka Allah di dalam batina gok jeung hiji jelema rapih amat zahirna batinna kumaha wallahu alam hanya Allah anu uning ketika kapangi jeung kiai beuh hebat amat wallahu alam batinna ketika kapangi jeung pejabat masyaallah beuh bajuna ge wah beuh pohara sapatuna ge geus teu meunang kakotoran setik-etik acan asal kakotoran setik bae weuh jana mah kahadamna susut beuh geus teu daek dibuka-buka acan susut masyaallah dasida pohara kasep ganteng gagah pinter wallahu alam zahirna
sedangkan lamun si eta zahirna beres negara beres, zahirna teu beres negara acak-acakan. Selalu ka batin, pagaweanana batin ka batin. Pagaweanana urusan dunia engke memandang jelema dunia. Pagaweanana kawin bae memandang na eta deui eta deui. Teu meunang manggih susuna gede, masyaallah. Dadamelan Gusti mantep amat eta. Terus sapagawean. Ya Allah, ya Rabb. Ya jelema zahir nama Islam tapi batin nama kafir. Na eta la yuqbalu islamuhu in irtada ila kufrin khafiyyin. Ketika manehna dilaporkeun, kemudian diinterogasi, ditanya sedetail-detailna, nyana ternyata horeng zahirna doang Islam, batinna mah kafir, bunuh bae. Wa batin yatin jeung kafir bangsa batin. Kafir bangsa batin mah teu kanyahoan kurang lamun can disedak. Begitu disedak ternyata kakara kanyahoan nyana ngomongna percaya Al-Qur'an teh kalamullah. Cuman di jero Al-Qur'an teh aya batinan. Nu dimaksud ku Qur'an mah batina. Zahirna mah sapira zahir, geus sapira Qur'an cak nya teh. Leuh atuh dicekel kudu teu boga wudu kudu junub ge. Atuh sapira Qur'an janu dimaksudna mah batina. Eta mah ngan sakada zahir. Sapira Qur'an mah menang nyetak di perusahaan, di percetakan. Eta mah kertas ditempelan ku huruf. Zahirna ngan sakada sakitu. Nu dimaksud ku Al-Qur'an mah batina. Geus Quran secara zahir nama nanaonan ditincak ge masalah ieu kan ngaranna batinnya bunuh bae kos kitu bunuh kos itu mah masyaallah loba tadi urang geus kos kitu nek naon saralat budak lah teu cukup bejek di ka Allah mah zikir bae zikir wala zikrullahi akbar yakin zikir ka Allah leuwih gede tibatan salian zikir jeung salat jeung puasa ngahartikeunana kos kitu enggeus maningan ge tewa ku polisi bawa ke kejaksaan dia sia murtad ieu teh ieu endek tobatan teh ketika henteu tobat bunuh bae selesai permasalahan zikir mah zikir ilallah la ilaha illallah la ilaha salat teh ieu kos kitu tarekat hakekok nu kos kitu iya kok mulai deh di unggal kota yang nukos sekarang itu hakek ja ndek jara di wali dek Allah teu kudu ngaganggu batu ieu mah tengah peuting di dikiran nanaonan eueuh tiba heula ge kikituana eueuh dek Allah teu sorangan bae dina nalika babarengan ge lalaunan bae atuh zikir dilempengkeun ka Allah ujung-ujungna eta kos kitu guru zikirna majikan sia gelis wayahna sedekahkeun ka mama. Ieu maneh sedekahkeun pamajikan ka mama sarua jeung perang fisabilillah. Goblok teu coba eta. Geus mendingan laporkeun bawakeun polisi, geus pokona tikem bunuh kos kitu. Teh batinnya jelema murtad kemudian boga anak ya status anak nakumaha wa waladul murtadi ari anak jelema anu murtad ini nakoda goblaha au ba'daha lamun kain ikod kabundel kajadian i anakna memeh murtad atawa entas murtad wa ahadu abawahi muslimun salah sahiji bapakna muslim wa muslimun Islam Zaid jeung pamajikanana agamana Islam kemudian Ki Zaid murtad kabeneran ieu pamajikanana keur hamil atawa Zaid jeung pamajikanana kagamana Islam kemudian memeh hamil pamajikanana Zaid murtad
anak nu memeh Ki Zaid murtad can aya atawa ketika Ki Zaid murtad geus hamil atawa ketika Ki Zaid murtad nya ada geus lahir kumaha eta kos kitu tetep anak nama muslim bae sebab salah sahijina Islam murtadani atawa Ki Zaid jeung pamajikanna murtad duanana Zaid jeung Nyi Sarwiti rumah tangga kemudian Ki Zaid jeung Nyi Sarwiti na murtad waris hade di dunia khususna Indonesia khususna pisan Tangerang geus mulai loba anu diberean duit cala anu gerakan di zaman LB Murdani ya supermi ya duit dan lain-lain sebagai kuari duit dan lain letik-letik duit aya anu dibere 10 juta aya anu 50 juta aya anu 100 juta di Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang aya anu geus dibere 100 juta diterima asup Kristen naudzubillah min dzalika min dzalik aya diterima 100 juta ajunya nomuli imah terus we jangan ke gereja tapi di imah sholat Allahu Akbar kayak paminggu ke gereja kayak di imah mah sholat sia kunaon kikian zohir dong usaha ese juga aja nek mah zohir ke gereja lah harara jasa usaha ieu hese aing mah tetep hatena mah Islam aing ka Allah tetep di jero gereja ge aing mah Allah-Allahan ieu terus baik mah tah ngan aing mah ka gereja teh aing mah duit 100 juta doang ke bulan hareup ge datang deui 100 juta ieu geus we pokona mah teh kumaha kos kitu wallahu alam aduh Gusti Allah ini Indonesia aya Tangerang mah Tangerang ulah jauh-jauh Jakarta Semarang Yogyakarta ulah Tangerang geus mulai aya anu dibere beas doang rutin tapi tetap kuat aya anu dibere duit 10 juta tapi tetap bae kuat aya anu dibere duit 10 juta keluar tina agama Islam di Tangerang ya aya anu dibere 50 juta aya anu dibere 100 juta Masya Allah usaha ngojek bae ti baheula mau ararese jasa sakena komo ganti presiden ieu parah sakena wah, atusnya mah presiden sasage parah mah asana emang kitu beureun aing mah. Potongan sugih beureun aing mah. Dibayar 100 juta terima. Ka gereja biasa. Biasa jana ilu nyanyi biasa. Woi, biasa. Tapi barang ka imam salat. Allahu Akbar. Woi, Allahu Akbar. Udah hebat eta budak sebenarnya. Sakitu mah lumayan tah. Ya, kos kitu eta kalakuanana eta tetep teu bagus. Ieu kieu. Zaid jeung Sarwiti teh murtad, anakna kumaha? Fa muslimun. Wa fi qaulin cek sakaul murtadun wa fi qaulin kafirun asliyun cek sakaul kafir asli. Berbagai kaul eta mah engke urusanana di negara. Mantap kitab ieu mah kitab negara. Kos Fathul Muin, kitab Fathul Muin teh jang diterapkeun di sebuah negara. Urang mah jang sehari-hari mah tah sapina, riyad, takrib. Lamun geus caritakeun di Fathul Muin jang diterapkeun di negara. Termasuk ieu di negara. Lantaran negarana urang mah kos kieu atuh geus bae urang padu nyaho bae. Kurang kuari mang teu bisa ge masalah ieu ngaji kos ge teu bisa ge masalah geus ngajina ge datang diukrep eureun karek hudang deui masalah sarua jeung nyayomkeun ka guru masing-masing bae gurunya guru-guru atuh kula-kula tolos gua sia bae qul tu taksib kuring al azharu murtadun cekaul azhar murtad wa naqala al naraqiyun al ittifaq ala kufri cekuda mah bangsa Arab ittifaq kana kufurna wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali tawi kilaiki kusu di mana kang bangsa ijmal
bangsa kesimpulan al-malu ma'adulil baya'i wa malu tijarati tahu harta kang den cawiskeun kadua maliku harta tijarah yajibu zakatu bihi maka wajib apa zakat dalam mal tijarah soban tajibu zakatu bihi maka wajib apa zakat bihi dalam mal tijarah malu tijarah nisaban nisab wa hadza muttafaqun alaihi wa hadza lan utawi wujub muttafaqun alaihi muttafaq alaihi wa la nazar lan ora pangliriki ku maujudi khilafi ba'dihim kada perebutan setengah ulama ulama manzur majasa bainal manzur al-ijma'u qaimun ijma'iku kang jumeneng ala wujubiz zakah ingat wajib zakat fi mali tijarati ing dalam harta tijarah man qala bi wujubiha lan utai wong kang ucap yaman iwujubiha kalawan wajib zakat sapa al-fuqaha iku al-fuqaha sabah pirang-pirang ahli fikih kang bibitulakin layak furu jahiduha tetapi ne ora kufur sapa wong kang ngasing zakat lil ikhtilafi biha arah perebutan biha ing dalam zakat keur mangaji tepati resep aju sampai karena tepati bagus beteng lapar hujan sedang azana ngagoler di dia ya atalil abdi utai kilaiki kurayan kang bangsa lapat kajab sodako teh zakat enggeus zakat alladzina udhu lil bai' minal malil ladzina hayyihu lil tijar maksudna saking harta kang nyawiskeun ingsun sadaya ing di tijarati kada tijarah Isnaduhu min riwayat Sulaiman Nazatun hadis ikut saking riwayat Sulaiman bin Samurah wa huwa Sulaiman tamajhul iku majhul kang den samarkeun keadilanane Sulaiman bin Samurah diragukeun majhul urang ge boga babaturan kan gitu berita sieu mah ulang langsung percaya sebab tilak bohong berita sieu mah setengah percaya dina urang teu percaya boro-boro keur bohongna keur benerna ge teu percaya bab si eta mah kitu bae iku hadis tawi iki ku pikir hadis wujub zakat mali tijarat iku wajib zakat ing dalam harta tijarah Qala Malikun wa Syafi'i mujazab Malik lan Imam Syafi'i la ustaratu fil malil mutajarrib wa den syaratkeun dalam harta kang den dagang kenapa dalam kang ayakuna nisaban apa yang ta'ana ya Malikun nisab awalan dalam awale balil madaru ala nihayatil haul balik ta utawi kang dadi anggaran iku tetep ing atase tutubing haul ayen taman usabu fihi maka lamun sampurna apa nusabihi dalam hal zakiya maka den zakatan iwanal wa ila macam nusab pala zakiya aman malaka dunan nusab maka tasapaman ku ngamiliki aman kurang insan nusab tajara fihi dan ada aman tuhan nusab balagah nusaban antu maka yan nusab ing nusab Bina ayatil hal dalam katuging hal wajabat fihi zakat maka wajib fihi dalam dunan nisab az-zakat apa zakat waqala Abu Hanifah ta'ala jasad Imam Abu Hanifah yusyaratun nisab dan syaratkan apa nisab bi bidayatil haul ing dalam wiwitan haul lan hayatihi lan katuging haul wala yadurru nusam lan ora dadi bahaya apa kurangnya ya haul asal haul apa kurangnya ya nisab asal haul dalam tengah-tengah haul Qala Ahmad dan mujasab Imam Ahmad
syaratun nisab dan syarat kenapa nisab kulal haul dalam sakabeh haul. An Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddamatu fi bayanin tadawuh. Muqaddamah ikut tetap dalam mertalakan wiwitan makhluk ilang maruhan sirah mukhatab yan ma'ayan wafaqakallah Muga parinan taufik kaing sirah sabda Allah lima yuhibbu wa yarda kadua barang kang demen ya Allah kadua emalan ridho ya Allah kadua annahu insatuhuna kalakuan ikulama khalaqallah mangsa-mangsa ngada amal sapa Allah Ta'ala ruha Muhammadin ing ruha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dalem awale min nuri jamali saking nur sifat jamal Allah kama qala Allah azza wa jalla ayala ngadawu sapa Allah azza wa jalla ing lafat khalaqtu ruha Muhammadin ngadamal insun ing ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi saking nur zat insun magala Nabi kaya oleh wajah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma khalaqallahu ruhi tawi awal barang kang adamu Allah imma ikuruh insun wa awalu ma khalaqallahu nuri lan utawi awal barang kang adamel sapa Allah imma ikut nur insun wa awalu ma khalaqallahu lan utawi awal barang kang ngadamel sapa Allah iku al-qalamu qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu lan utawi awale barang kang ngadamel sapa Allah ing ma iku al-aqlu akal wal maradu minha syai'un wahidun tautawi kang den karepaken minha saking kabeh iku syai'un wahidun perkara kang suci wa huwa lan utawi syai'un wahid al haqiqatul muhammadiyah iku hakikat kang bangsa Muhammad lakin sama nurun tetapi ngangarani Allah nurun ing nur atau lakin sunniyat tetapi ini dan arani ya syai'un wahid nuran ing nur likawani asabian na anani yang nur iku kang nizulumatil jalaliyah saking sakehe kepetengan kang bangsa jalal kembagal Allah kaya oleh ngadau sapa Allah tabaraka wa ta'ala ma baraka ya Allah lan maluhur ya Allah ngadawi ngayat ja'akum nur wa kitabun mubin telah tekai sira kabeh saking Allah apa nur lan kitab kang nyata wa aqlan lan ing akal likaunihi mudrikan lil kullihat nasatuhna akal iku kang ngaidrak iku kang nemu kadua sakabeh
Kolaman lan ing kolam likauni sababan kenanane kolam iku sabab linaklil ilmi kadue ngalikeun ilmu kama annal ilma sababun lahu fi alamil huruf kaya oleh satuna ilmu iku dari sabab lahu kadue kolam fi alamil huruf ing dalam alam huruf Parul Muhammadiyah maka uteruh kang bangsa Muhammad khulasatul aqwan awalal kainat khulasatul aqwan dadi acine pirang-pirang wujudat mungkinat wa awalul kainat lan awale sakeh mawjudat mungkinat khulasatul aqwan wa awalul kainat wa asluha lan asale kainat Moga alaihi salatu wassalam oleh ngadau kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ilaqad ana minallah wal mu'minuna minni ingsun ikut tetep saking Allah lan wong kang mukmin kawalan utawi wong kang mukmin kabeh iku minni tetep saking ingsun wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahud lan gadamel sapa Allah ing pirang-pirang ruh sakabeh arwah binhu saking Allah ing dalam alam lahud wa biasani taqwim al-haqiqi lan ing dalam leuwih becik-becike takwim kang bangsa hakiki wa isbu jumlatil insi bidzalikal alam iku aran jumlahan manusia ing dalam mangkono alam wa huwa lan utai dzalikal alam al watanul asli iku waton kang bangsa asal sesuai izin petunjuk bahwa kitab itu dibangun tina hiji muqaddamah jeung 24 pasal. Muqaddamah bakal nyaritakeun wetan kejadian makhluk. Mimiti dijadikeun lana makhluk asal kejadian urang teh kumaha iyalah ilam wahai segenap masyarakat di mana saja berada di kota maupun di kampung maupun di gunung, dulu laki atau perempuan, besar atau kecil, termasuk beti-beti, keseluruhan perlu mengetahui annahu lamma khalaqallahu ta'ala bimutaradan waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah masihan taufik karena ucap pagawean tingkah nu Allah resepeun jeung ridhoeun. Angges lamun Allah ridho jeung resep. Ndek kumaha lamun geus dipake karidho nikmat. Ayo jelema digawe bae di bos, ai bos ridhoeun mah teu digaji. Dina digaji lege saeutik. Bahkan geus ancang-ancang dek di-exit. Ayo jelema teu digawe-gawe tapi dipake karesep bae ku bos. Jadi saya jadi gaji baik, bahkan dikawinkan jeung anaknya. Masya Allah, amal mana haram.
Ya Allah ya Karim. Gambaran dunia. Kitu baik Allah gawe jelema digawe berang penting. Maca salawat turun-turun geus puguh salat. Tapi Allah teu ridho. Meureun meunan kitu ge kurang ikhlas. Ayo jelema salat babangun nu calece. Babacaan acara dahar berembung. Tapi bangunnya hebat baik. Bangun Allah bangun ridhoin teh gitu. Eta aya teh nu kitu. Penting heres baik. Berang dahar baik. Ih, tapi bangunnya Allah ridhoin. Cara. Siapa ndak kaju kitu bae kabehan. Aduh sampai keur beratawan sih. Annahu lamma khalaqallahu ta'ala sanyanyana begitu Allah ngadamel ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awala kana ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dina mimitina timana min nuri jamalihi tina nur sifat jamal Allah, sifat elok Allah. Allah teh terakhir boga sifat dua, hiji jalal, kedua jamal. Pantat sok dipake ngaran ku urang Muhammad Jamal, abeh hebat kaelokanana barang di dieu jore. Ulah salah. Ieu teh ngaran ieu Bating sama Jamal onta. Imana terangna dina hadis qudsi. Hadis qudsi teh hadis anu diucapkeun ku Kanjeng Nabi nganti Allah ngan jadi mukjizat lain Al-Qur'an. Sawal Gusti khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi. Kaula ngadamel kana ruh Muhammad tina cahaya zat kaula. Allah karim. Bantak qobadtu qobdotan min nuri cek Allah. Kaula nyokot sagenggeman tina cahaya kaula. Dijadikeun hamba kaula yakni ruh Muhammad. Apa wahara. Jadi Kanjeng Nabi tina nur Allah. Nur nage tina nur jamal Allah. Pantes lamun Kanjeng Nabi ketika kapanasan kalangkangan sebab Kanjeng Nabi tina nur. Moal aya tuh kalangkang pandon poe teh eleh ku Kanjeng Nabi. Kalangkang pandon poe teh cacaang pandon poe teh ku cacaang Kanjeng Nabi teh eleh. Sebab Kanjeng Nabi mah langsung nuri tina nur kaula cek Allah. Min nuri wajhi. Lamun urang hayang dumadeuheus ka Allah cukup lobakeun maca sholawat. Cukup lobakeun maca sholawat lantaran nur Kanjeng Nabi teh meunang tina nur ilahi. Lamun urang terus baca sholawat urang lapor ka Kanjeng Nabi. Bagus jeung jorena sholawat urang dibentukkeun manusia anu bagus. Lamun bagus sholawat urang kasep, lamun teu pati bagus jore, lamun jore jasa sholawat pakaiane ngaharepkeunana sholat berkat jore datang ka ditu. Assalamualaikum jak sholawat, salam cek Kanjeng Nabi di Madinah. Saya abdi sholawat, saya anu macana jore amat sia di pondok, saha tos ka maklum.
Kerawan emang ya maca sholawat muludan ngarayakeun hari kelahiran Tuhan cuman di jero hatena hayang berkat jore datangna ka ditu rumek tapi lamun dibacana tengah peuting nu ngadenge sasaha ge sholawat teh sorangan we macana Waalaikumsalam saha kasepa mah sia abdi sholawat di mana di Cilongok kieu tuh jangan mah hasud bae hasud hayang nama di pondok nu bagus kitu oh potongan aduh ya Allah ya Rabbi Gusti tuh kan urang loba maca sholawat berarti ngadeukeutan kangjeng kangjeng Nabi ti saha cahaya Gusti geus dik ibadah maka Allah ke sholawat bae mantak urang langsung Quran bae langsung zikir bae teu bagus urang lamun norekat sholawat keseleun jelema dibere sholawat bae teu nyahoan kana kadahsatan sholawat teu nyahoan kadahsatan sholawat cik atuh ieu cukup Allahumma khalaqallahu atawa cekang cek Gusti Allah ti kang nya khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi kaula ngadamel ruh Muhammad teh cahaya zat kaula mantap cek kanjeng Nabi awaluma khalaqallahu ruhi pangheulana nu didamel ku Gusti Allah ruh kaula Allah memeh ngadamel naon ruh kanjeng Nabi heula Masya Allah mantap laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal atuh eta geus cukup oh kanjeng Nabi teh uswatun hasanah nur ilahi mantap cek Siti Fatimah lamun hayang nyaho Quran leumpang kangjeng lamun hayang nyaho isina Al-Quran kangjeng geus teu kudu maca Quran ningali kangjeng sehari-hari eta Al-Quran sebab leumpang kangjeng Nabi Quran liu kangjeng Nabi cali kangjeng Nabi Quran kicep kangjeng Nabi Quran kulem kangjeng Nabi Quran tuang kangjeng Nabi Quran ngaleut kangjeng Nabi Quran hayang ningali uraian Al-Quran tingali sehari-hari kehidupan kangjeng Nabi etalah terjemahan Al-Quran je lamun hayang nyaho genderuwo leumpang ieu geus ulah hese-hese neangan contoh lamun hayang nyaho genderuwo esi eta leumpangna eta genderuwo dahar genderuwo nginum genderuwo ka molor-molorna genderuwo mentak sing ade kaluar ngaji bisa sendal leungit ku genderuwo ulah hese-hese terjemahanna eta bae eta tuh Masya Allah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal di mana deh, di kumaha deh. Kanjeng malain sambarang, mantak pas Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Bal huwa yaqutatun wa nasukal Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad manusia. Tapi sing hade walaisakal basyar manusiana lain kos Habib Razak. Walaisakal basyar. Lain kos Haji Pendi. Bal huwa yaqutatun kanjeng Nabi mah lir teu beda jeung inten yakut wa nasukal hajar Haji Pendi mah kos batu bangkong atuh babahari inten yakut segede korek api miliaran batu bangkong satrek hampir nu meuli tuh kan naon sebab awalna horeng kanjeng mah didamel min nuri wajhi Masya Allah orang ningali batu be batu ieu batu naon bacan Aceh ieu batu naon ieu oh ieu mah batu hejo Garut yang orang kadar-kadarna ieu batu edo si edo ieu batu naon ieu oh ieu mah sapir Birma ieu naon ieu oh ieu mah batu kitu Jamrud wah mungkin India mungkin di Jamrud Rusia nyaho kadar-kadar termasuk mutiara mana ieu oh ieu mutiara NTB
ya loba mutiara NTB tapi kadarna murah sebab naon sebabnya nama lamun dites tet paling jeung nama sastrip tet tapi lamun mutiara Belgia eta beakeun eta na beakeun ragakeun mutiara tersebut diragakeun alungkeun ka luhur ka handap moal peupus coba mutiara nu lain ka luhur kan ka handap memeh raga geus ajur memeh raga kadar kekuatan mutiara beda nu bantak mahal ge teh si batu teh teuas dialungkeun ka handap teu peupus tapi batu-batu nu biasa saya ada ragak besi peupus lantaran naon samahal-mahalna kalimaya maja nu ngomongna encek maya eta teh tetep bae moal datang ke miliaran sebab naon nya nama sensitif asal raga peupes cuman boga warna doang kadar batu nama teu bagus kadar batuna teu bagus sebab naon sebab sensitif nya nama nu mantak lamun kenceng teuing beulah cuman boga warna nu rupa-rupa warnana eta kaistimewaan kalimaya ngan sakadar sakitu ieu keur carita batu nah dijual lagi eta mah ngembrak di mingguan loba malah geus dijieun ku ari anu palsu batu loba nu palsu wali ge loba nu palsu kiai loba nu palsu sarua bae artis palsu mutiara nu asli mahal tahan banting moal dikaluarkeun ka karek tuar-tawar moal moal bener bae henteu mun Haji Pendi datang misalnya ke Jakarta ya ruangan khusus ke pantai di kota di Gajah Mada datang kadinya mal ditanya-tanya acan lantaran potongan sugi lu naik kadi Jawa lain deui potongan kulit kos kumaha irung kos kumaha pakaian kos kumaha geus bisa kataksir kuno itu ieu bangsa kelas ya berarti dek meuli ye dek kajual atau dek meuli ratusan juta kaluhur atuh dideuleuh heula ai mah barang dideuleuh sendalna lili waduh ieu mah main didoyong nu kieu mah tuh tuh tawadu ceknya seumur hirup tawadu bae nah ieu kan lain deui nah ieu keur carita kelas-kelas batu sarua bae eta teh kumaha nu mantak mahal kadarna pohara leutik nya teuas warna lain lalagaan kasorot ku lampu beuki ngagenyai eta mahal aya nu sa Indonesia ngan boga hiji doang mutiara dimodif jang naon eta miliaran gitu jang sewakeun sa Indonesia ngan hiji emang kumaha gitu urang membantu teh cukup di mingguan bae tuar-tawar 2000 hutang atuh make hiasan teh lain tambah ganteng kadeuleuh keur mah beungeut perang aju cingcing nak bola de jasa batu geus mantap budak leutik sieun lain pajar jelema aduh bener wala sakal basar balhua aduh Masya Allah nah ieu mah keur carita ngabedakeun Kangjeng Nabi jeung manusia biasa akur pada manusia tapi walaisa kal bashar bal huwa yakutatu akur pada batu tapi lain sembarangan batu sebab eta mah batuna bener-bener mutiara loba didigan make cincin boro-boro dijual aya nu endut dibere ge embung si hayang cincin engke modal kitu make teu hayang ngalanan teu hayang malah mah nyokot mah ge diceumpal tah malah teh kotok ya ge teh kotok diceumpal mah kunaon ku gila-gilana urang teh nu mantak cokolot baheula sing hade hirup hiji ulah sok jadi mangandeuh nomor kadua ulah sok ngayuni tai kumaha mangandeuh mah ditangkal mana bae diperhatikeun ku batur sugan teh mah naon horengan andek dicokotan lantaran ngarusak
tanggal di mana yang mangandehan moal buahan di alaan potes-potes kan biceun mangandeuh ngaranna. Nomor kedua ulah boga unitai. Kumaha unitai? Unitai mah tai kotok aya di kursi dicempal dibalangkeun. Tapi lamun yuni kembang beuh aya di hareupeun imah, aya di kebon dicokot, dimule-mule, diteuneuh di luhur kursi. Tah nu mantep urang kudu jadi yuni kembang. Lamun urang hayang ngayuni kembang nyokot kembang 7 rupa pandian, jadi dukur urang. Eta mah isyarat kinayah. Kolot baheula urang mun jadi hayang bagus pandian make kembang eta mah sakadar kinayah maksudna pandian ku sholawat bacaan sholawat engke sinaran pandian ku zikir baca zikir seorang Allah urang zikir teh kos mandi engke ge sinaran pandian ku kalamullah engke ge awak urang sinaran jadi lain haju ku mandi kembang segala kembang culan segala kembang Bandung kangkung Bandung atuh mah dihijikeun kadinya barang di pandian teh tadina mah rada putih jadi hideung. Nah jadi cek Gusti Allah khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi lain sambarangan orenganan Kangjeng Nabi urang teh didamelna langsung tina nur zat Allah subhanahu dibantak sarua jeung ucapan Kangjeng cak Kangjeng awwalu ma khalaqallahu ruhi pangheulana dadamelan nu didamel ku Gusti Allah ruh kaula ya Allah mimiti nu didamel ku Allah ruh kaula cak Kangjeng Nabi pohara wa awwalu ma khalaqallahu nuri pangheulana dadamelan nu didamel ku Allah cahaya kaula masyaallah wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam pangheulana dadamelan nu didamel ku Allah Gusti Allah al-qalam pena wa awwalu ma khalaqallahu pangheulana dadamelan Allah didamel ku Gusti Allah al-aqlu akal pohara eta kok beda-beda sih nu pertama pangheulana didamel teh ruhi ruh kaula kadua pangheulana didamel ku Gusti Allah teh nuri nur kaula katilu pangheulana dadamelan Allah didamel ku kaula teh pena kolam nomor kaopat pangheulana dadamelan didamel ku Allah akal kok beda-beda fal muradu minha syai'un wahid nu dimaksud mah tina opat masalah tadi horenganan syai'un wahid eta keneh maksudnya eta keneh teh naon wa huwal haqiqatul muhammadiyah ngan bahasana bae nu beda-beda kok bisa beda-beda sih kieu nu mentak beda-beda teh sakapeung Allah mimiti Allah nyebutkeun nur dua Allah ngadamal teh akal katilu Allah teh nyebutkeun kolam kok beda-beda kos kitu teh padahal hiji-hiji keneh eta teh haqiqatul muhammadiyah wallahu alam bisawab.